berem kieu pencet itu asieun peulih antep wae asa ngagokan deui tapi asa jadi nyai keun urang ikeun nepi ka asapna dia cinta kuring anu ayeuna teh putih ngacamba kalau dina kulumutna modal saya anu sumorot dina Siti Andin akang bunga oh nya jadi panyari ini panyari karena bener kuring anu tipas mah malah ka indung kalau bapak mah ieu ruang yang alus kuring teh diples bisa dibangun di kening mama ai gado ngaraka ini kuring moal deui nya nu jiga mamah teh oh nya biwit yang gugup jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh tah lamun kalebah awak didana ngalaka bapak malahan mah pas bapakna ceki pisan kadang-kadang ngagereblan soalnya omen mah kuring teh fotokopian bapak ari bapak sade ada lain fotokopian di bapak nadina jadi aki kuring cenah eta oge kuring ketemu setepah anjeunna kabutun ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih Gusti amin eta saha anu kalau dina kalangkang beungeut kuring walah beuki ngalobaan ambuing oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama aya bapak aya aki aya emi aya buyut aya bau jeung aya karuhun nya aya walungan cinta anu ngembat panjang ari wayah atas kehidupan eta walungan cinta teh ngocot ti Rama Adam jeung Ibu Hawa terus ka karuhun kami aki ka ibu bapak terus ngamuara kana diri kuring nya aya cinta aranjeun dina diri kuring eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring moal dikokotor moal digeuleuhan eta mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi ayeuna mah hate kuring teh keur meujieuna bunga cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi bae cenah ngarandaka terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun cenah ngamalir terus ka anak incu buyut bau nepi ka turunan pangjauna pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan kesucian wahangan cinta eta terus ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah ieu jerawat beuki asap ieu hate beuki nyanyautan akang ari ayeuna di mana